warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Minha arba'atu hurum. Sadaqallahul azim ala yamanani wallahu a'lam bil murad. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyam ba'da Ramadan siyamullahu syahrul muharram. Wargi jamaah sadayana saudajan isim kuring ngeraskeun kana naon nu baris diobrolkeun rubina urang sami-sami nganiatan heula intikaf jalaran beda kicuk naloba nu can nganiatan ieu teh. Sok bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Wargi jamaah sadayana nu kalintang puji simkuring bibi hormat. Rupina dina ieu kesempatan urang cobi-cobi ngobrolkeun perkawis bulan Muharram. Margi Allah subhanahu wa ta'ala nyeun bulan teh nakdirkeun teh 12 bulan. Anu 12 bulan ieu mangka aya 4 bulan anu ku Allah dimuliakeun. Sabuma dawuhan Allah dina Al-Qur'an, minha arba'atu hurum. 4 bulan sinanu 12 nu Allah dimuliakeun. 3 bergandengan, hiji nyingsal ku Allah dari pisah. Mana nu 4 bulan teh hiji nu dimuliakeun ku Allah teh bulan Rajab. 2 bulan Sya'ban. 3 bulan Ramadan. 4 nu nyingsal bulan Muharram. Jeung Arabna ari jeung urang masuna hiji Rajab, 2 rawah, 3 puasa panen carulu. Eta jeung urang. Eta jeung Arab bener. Tanu 4 bulan eta ku Allah jadi muliakeun. Muharram mah hiji disingsal kaselapan ku naon? Kaselapan ku bulan Syawal, ku bulan Hafid, ku bulan Rayaku. Kakarek kana Muharram. Ieu Muharram teh pangna ku Allah diagungkeun. Sabab di bulan Muharram teh hiji bertetapan sareng bulan kahiji dina catatan Hijriyah. Jadi kalau orang Islam mah ayeuna teh urang teh tahun baru disebutna. Batur mangani rame geuningan. Itu nu kitu nu kieu urang mah tiis we. Urang mah jempling-jempling. Nah cenah kiai teh ngokolotan hampura abdi mah ti pasantren, unggal pasantren ge asal pasantren salapi aktara ramean bulan gitu nanti. Pangijung tanggal hiji teh bulan Muharram teh ibadah teh tara ramean.
da anjuranana oge di mana datang awal tahun jeung akhir tahun Nabi nganjurkeun lainnya teu papasasaan lain ngasong-ngasong colen nganjurkeun teh baca doa awal tahun jeung akhir tahun sabada ngadua awal tahun jeung akhir tahun dan dianjurkeun teh tak doa ngadua di mana-mana terjadi maleman akhir tahun jeung awal tahun mun kamari mah meureun tanggal hiji teh Muharram teh naon tah wal minggu malam minggu teh sabada maghrib di naon dianjurkeun teh urang teh maca doa awal tahun jeung akhir tahun itu namanya pepetasan ngobor bawa colen wallahu alam teh di mana anjuranana dan abdi mah di pasantren teu pernah mengingat mata ayeuna ge loba nu ngawangko nah cenah kiai eueuh kadaek budak nakal lain diapringkeun kitu nah make teu kehati-hatian disita sabuh jeung orang kafir. Sabab orang kafir mah geuninganan di mana tahun baru sok rame nyareungeun pepetasan. Sok rame ngomeseuneu, tapi sita sabuh jeung eta mata urang mah di mana-mana panggih jeung awal tahun akhir tahun umat Islam baca wae nu diparentah ku Nabi naon doa awal tahun jeung akhir tahun baraca eta nu kamari mah taurang teh maca eta anjuranana ngan aya pagawean nu urang nu kudu dipigawe iraha dina poean Asyura tah dina lebah Asyura mah dianjurkeun lamun kaburu aya ngobrolkeun teu mah engke emang minggu kan mun kaburu urang ngobrolkeun tapangna dina Asyura teh tanggal 10 bulan Muharram disebut Asyura tadina Asyura mah mangna kudu diramekeun diagungkeun teh sabab kapungkur teh Allah Subhanahu wa taala nembongkeun mujizatna sareng kakawasan Allah seseueurna Allah nembongkeun mujizat teh di tanggal 10 bulan Muharram disebut Asyura. Kejadian naon cenah anu aya dina Asyura Yusim guring ningalian dina kitab Nihayatul Jen karanganana Syekh Nawawi Al-Bantani didinya Syekh Nawawi dadauh bahwa dina Asyura tanggal 10 bulan Ramadan bulan Muharram teh Allah teh cenah kejadian nembongkeun kejadian nu gede 10 rupa tapi cek sapali kitab mah aya nu kurang di 10 aya nu 7 model dina ieu kitab dah sebutna Tanbihul Ghafil aya deui anu leuwih di 10 lamun rek ngelikan mah wallahu alam nganu jelas seseueurna Allah masihan kejadian anu termaktub dina sejarah Islam aya 10 di antarana hiji Allah pertama nyiptakeun Nabi Adam. Allah pertama asal mula nyiptakeun Nabi Adam sabada Allah ngayakeun ngobrolkeun ka malaikat cek Allah inni zailun fil ardi khalifah aing teh cek Allah rek nyieun pemimpin di dunia teh. Tah Allah nyiptakeun Nabi Adam teh pertama teh diciptakeun Nabi Adam teh terjadi teh tanggal 10 bulan Muharram. Kada bisa nanya ka urang, Nabi Adam dira di dieu nanya euy.
Jawab kurang 10 bulan Muharram ngan hari tambah canaya bulan canaya tanggal ngan lamun rek dikaji bakal tiba nate melalui ilmu bakal tiba nate tanggal 10 bulan Muharram. Daya nama bening geus zaman canggih. Itu zaman canggih. 2000 tahun deh ka tukang poe naon kapanggih wae bejaman diwali. Lamun rek dikaji cenah harita terjadi nanti 10 tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam teh kusabab biasa kawas urang jelema ari ngaran jelema tara leupas tina dosa. Nabi Adam teh keur we migawe dosa. Migawe dosa naon Nabi Adam? Ngareumpang larangan Gusti Allah. Cek Allah teh Adam fasilitas dunia fasilitas surga naon aya di surga. Kanikmatan naon aya di surga top jam anjeun. Ngan hiji dam nulah mah naon anjeun teu meunang nyabak ieu tanggal. Matak dijeblangkeun dina eta tanggal la taqraba hadis saja. Nabi Adam ngarempak hiji larangan eta. Akhirna kumaha? Nabi Adam dibenduk ku Allah, dilaknat ku Allah, asalna di surga Nabi Adam dibalangkeun ka dunia. Namun kejadian eta mah urang teh jojol di surga tuh. Sabab ceuk dina riwayat Qabil mah cenah Qabil jeung Iklimah lahirna teh di surga matak beda bebeungeutana teh Kasep jeung Gelis di kawas urang gara gendut cara bringki urang da buatan dunia urang mah cetakan dunia urang mau buatan dunia teu aneh mun kae Kasepna nama wabah kayak dia mau apa teh jantir jika eta lah jika artis India Sahrul Khan hari ini mah jika durukan tahuran teh di alam naon tahuran dalam untuk terjadi eta mah bisa-bisa urang teh hirup teh di surga langsung ngan kusabab sejarah kudu kitu Allah nakdirkeunana urang teh lahir teh di alam dunia. Nabi Adam begitu migawe dosa kadeprak sujud Nabi Adam. Lilana saurna 100 tahun. Nabi Adam sujud maca robbana dolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Nabi Adam sujud. Nabi Adam teh jangkungnya badan saurna Nabi Adam teh 60 hasta jangkungna teh lebar dadana 12 hasta lamun sahasta sameter berarti jangkung Nabi Adam 60 meter lebar dada 12 meter bayangkeun matak senal Nabi Adam bisa dijieun seping berat bae kemarin badan itu namun ngomong ngaharkan awalnya mah sing ngarenang we nyebutkeun jangkung 60 meter lebar dada 12 meter teh ngarenang tan Nabi Adam teh nya jangkungnya badan sujud 100 tahun bayangkeun sujud 100 tahun nya jangkung bersama jangkungnya badan ceuk dina sejarah Nabi Adam nangis bari ngucapkeun Rabbana dolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna nakunana minal khasirin lilana 100 tahun ngocor caina teh socana ngamalir sanggeus ngamalir nyumber jadi walungan saurna tina belah katuhu cai socak Nabi Adam jadi salaga gangga di India tina belah cai naon cai kenca cai panon Nabi Adam jadi talaga Yamuna nu aya di India matak
kusabab eta teh tina kecretan cai suci Nabiullah Adam, beranggapan orang India bahwa kedua sumur eta, dua talaga eta teh talaga karamat. Mangka orang India setahun sekali sok nebus dosa marani di eta dua talaga, yakni di talaga Gangga jeung talaga Yamuna. Sanggeus jadi cai cek dina eta sejarah tuluy jadi luput, sabada jadi luput kusabab lila jadi tatangkalan. Tina cai soca nu katuhu saurna jadi tangkal cengkeh. Mata cengkeh buahna sengit, mahal di harganya. Naon mah itu cai keceretan cai soca anu suci. Tina cai soca anu kanca sabada jadi luput, jadi cai tuluy jadi luput, sanggeus jadi luput jadi tangkal kayu manis. Mata tangkal kayu manis mahal pada neangan. Dua dana eta teh aya sejarahan tangkal. Mata moal murah harga. Boga tangkal cengkeh asa jadi guru. Kalau pakai gitu aneh moal bulan. Abdi ge boga baturan. Ustad. Itu usaha tara. Ye, pakai kabeli mobil. Dengan mana mata orang jarang aing lakukan aing begitu kan. Maneh mah kaitu ka dieu usaha urbejana tapi maneh mah bener bisa kabeli mobil cek manehna inilah jeung hasil cengkeh. Ye si goreng ngabon cengkeh jadi boga cengkeh mah si goreng jika guru unggal bulan 3 bulan sekali panen 3 bulan sekali panen sudah terletik di berarti puluhan juta. Tetapi saya yang bengar tembak itu bulan eta jadi kejadian eta Nabi Adam sujud 100 tahun cek sapalih riwayat aya deui nu nerangkeun kirang di 100 tahun sujud Nabi Adam. Pas Nabi Adam kena jeung tanggal ieu 10 bulan Muharram mangka malaikat Jibril naon nyamperkeun ka Nabi Adam diutus ku Allah. Jibril cek Allah turun maneh ka dunya bejakeun ka Adam dosa maneh geus diampura. Sumping malaikat Jibril ka Nabi Adam, "Dam, geura cengkat dina sujud maneh, dosa maneh geus diampura." Cenah kuring mah teu percaya cek Nabi Adam teh. Oh iya sujud geus dibejaan oge, beda jeung urang atuh. Nabi Adam geus dibejaan Adam, dosa maneh geus diampura ku Gusti Allah. Cek Nabi Adam naon buktina dosa kuring geus diampura? Cek malaikat Jibril, kuring saksina. Kuring mah teu butuh saksi tapi kuring butuh bukti cek Nabi Adam. Akhirna kumaha? Malaikat Jibril kembali deui ka Allah. Saur malaikat Jibril, Gusti Adam teu percaya bahwa dosa geus diampura, minta bukti Gusti teu butuhan saksi. Cek Allah maneh Jibril imit ka surga teangan hiji benda nu berharga di surga. Kita lah mengurang daya bacaan mah dah dina surat Al-Baqarah nu diomongkeun. Pasti begitu Nabi Adam malaikat Jibril di surga kutantang kodeteng neangan benda naon ieu kira-kira nu bisa dipakai bukti. Disbika hiji pakai bukti bahwa dosa Adam geus diampura. Renteh malaikat Jibril ningali kana hiji benda bentukna batu ngan heran jika kinyang cai mulutna. Cek nabi cek malaikat Jibril wah ieu cenah ieu nu kudu dibawa teh bawa ku malaikat Jibril disimpan payeureun Adam. Cek malaikat Jibril dam ieu tanda dosa maneh geus diampura. Tah ieu tandana kuring mau benda di surga. Cek Nabi Adam alhamdulillah ku Jibril aya geus diampura mah dosa kuring. Kumaha dosa pamajikan kuring? Nah, itu salah nu belak mah. Begitu eta teh kumaha pamajikan kuring? Ari kurang mah lain.
Udah mes, boleh nanggalin ke pemajikan dengan HP. Karena udut, karena kopi, karena pemajikan kok eling-eling. Marahin Nabi Adam gitu, kumaha dosa pemajikan kuring. Jauh malaikat Jibril, geus diampuran dosa pemajikan maneh oge. Jeung geura teangan ayeuna mah. Eta benda dibawa ku Nabi Adam, neneangan malaikat dan neneangan babu Hawa. Bayangkeun ku urang, Nabi Adam teh pan begitu diusir teh di surga, ragragna teh di India. Ai Siti Hawa begitu diusir ku Allah, ragragna di Jeddah. India naon? India aya di mana Pak? Di India kade. Jeddah aya di Mekah. Jeddah jeung Mekah jauh Pak. Cenah. Bencang teh jeung ge. Cenah jauh. Bayang Nabi Adam lumpang baheula Pak can aya pesawat. Gampang. Itu can aya bus. Da bus lagi ka sumur pasti. Da jangkung teuing. 60 meter bayang ge. Can aya kendaraan naon Nabi Adam lelempangan dengan babu Hawa. Pas begitu di Padang Arafah harita mah can aya ngaran Padang Arafah. Ngan aya ngaran Padang Arafah harita. Begitu titikna dirinya di Padang Arafah, Nabi Adam ningali rentang-rentang aya awewe nu lempang. Cik Nabi Adam di dunia can aya awewe kecuali babu Hawa. Atun Siti Hawa pas begitu ningali rentang-rentang di kajauhan, jika aya laki sedangkan di alam dunia can aya laki kecuali Kang Adam. Nabi Adam merhatikan ke Siti Hawa, Siti Hawa merhatikan ke Nabi Adam, disebut eta tempat diabadikan tepi kayeuna Padang Arafah. Tina kata Arafah hartina sini kenali asidik-sidik Padang Arafah bawa di Mekah mana mah penyambung jeung mana mah penyaho mana mah gitu bawa Arafah lah sok nyiru nggak ngomongin Arafah tuh itu nak makan sing tak ya dinasibkeun ku Allah. Tak sering kenali itu di joroan ku Nabi Adam, cek Nabi Adam Hawa, cek Siti Hawa Kang Adam. Siling keluh antara Adam jeung Hawa. Ngaraliep dua nana beng lompat namun gaya slow motion gitu dah. Jika India teh sahlukan jeung kajol. Lompat juga tarik padahal lawan gitu. Pasti gabrung Nabi Adam jeung Siti Hawa diselak ku malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Dam, tong kabogohan maneh." Naon mah gitu? Iya urusan jeung pangeran bereskeun heula. Dosa maneh pancan-can ieu. Kumaha cenah atuh? Cara tobatna pamajikan kuring? Tah cek malaikat Jibril, kieu cenah. Tuna eta batu di tengah, tuluy ku maneh kurilingan 7 kali. Tuna eta batu tuluy dikurilingan ku Nabi Adam jeung babu Hawa 7 kurilingan, sabada dikurilingan 7 kurilingan. Eta batu robah nu asalna herang jiga kinyang cai jamelek jadi hideung, disebut teh Hajar Aswad, batu hidung. Batu naya di Mekah, hidung naya di Juru. Kade sejarah Hajar Aswad tah eta teh tanda dosa Nabi Adam dihampura ku Gusti Allah. Tah terjadina Allah ngahampura karena dosa Nabiullah Adam alaihissalam teh tanggal 10 bulan Muharram. Bediana lungsur deui ti anak incu Nabi Adam teh. Itu Nabi naon? Tah ceuk dina ieu sejarah nyangsangna kapal Nabi Nuh.
Nabi Nuh nyangsang kapalnya di Bukit Judi eta teh tanggal 10 bulan Muharram. Baheula teh panupat Nabi Nuh teh wah luar biasa bedegongna. Umat Nabi Nuh mah Nabi Nuh keur dakwah teh hitu. Goblok-goblokna. Di urang mah campangian teh kitu. Ieu mah ku banget beleng-belengna ka Nabi Nuh teh wah luar biasa. Tapi ka cenah lamun Nabi Nuh kalembur naon bedana jeung urang aya bagong kalembur di bari di sore. Nabi Nuh ge cenah kitu baheula. Ngan teu putus asa Nabi Nuh terus berjuang. Tuh nyampikeun agama Allah teh terus berjuang. Akhirna aya we cenah bejana Nabi Nuh pidato lilana 800 tahun panjang bola umur teh udah juga ayeuna ayeuna mah 60 nih sing koyo ngomong ke buku. Nabi Nuh alaihissalam dakwah nyampikeun agama lilana 800 tahun teh hiji riwayat jeung hiji riwayat teh aya nu ngobrolkeun 600 tahun ngan aya cenah nu asup 80 urang. Bayang 100 tahun 800 tahun nu asup 80 urang berarti satahun hiji ya henteu. Satahun hiji ge henteu ngelingkeun jelema teh Nabi Nuh teh. Ku sabab jelema teh kalahkeun mangpang tah dirinya nyerah Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh teh Gusti abdi cenada berjuang mah geus bebeakan ieu teh mun bahasa urang kan bahasa Arab we. Abdi cenah berjuang mah geus bebeakan tapi kumaha ieu jelema teh teu daekeun anut wae mangawe nyangakeun cenah abdi mah ka Gusti ayeuna geus sholat. Tak patokan teh mah bisikan nasibkeun jadi kiai gitu. Cukup we urang mengadu ka Gusti bere hidayah teu ngawaro wae sangakeun ka Gusti. Dan didakwakeun sugan jombos ku Gusti mah. Saboro teuing. Tangga tadi Nabi Nuh gitu ngadua ka Gusti. Gusti mangga nyangakeun. Abdi berjuang tos beak deka ngan jelema ngan sakieu buktina mangga pasrahkeun cek Allah Nuh lamun kitu wae mah geus kieu ayeuna mah sok maneh melakai ieu jelema nu teu anut ka maneh ke bakal kaciri saha rek anut ka maneh sanu teu ngawaro ka maneh ke ku aing dikam ieu dunia cek Allah teh ka Nabi Nuh mana cenah Gusti kaina melakeula maneh teh kita melakulah tuh patak mau agama teh bapak luar biasa berat teh. Nabi Nuh ge teu jol-jol ku Allah diciptakeun langsung kita melakai kita kurang ge berat mau agama teh kudu masantren heula masantren teh cukup sakedeung kakarek kayak daun eta ge Nabi Nuh sok nyieun heula kumaneh lakulah kaina melakulah Nabi Nuh hari tama pancan ayah tukang dagang bibit jengje ya can ayah di tama itu ayah ayeuna pan gampang yang bibit tiap hujan jeung Nabi Nuh di mana cenah Gusti bibitna kaina oh neangan atuh cenah ka surga di surga mah eueuh ini Nabi Nuh ka surga nyokot bibit cenah cek dina eta riwayat nu dipelaku Nabi Nuh teh jati mun ayeuna mah. Tak jati mah mahal teh ayeuna teh. Dipelaku Nabi Nuh ti harita ti mulai melah cenah Nabi Nuh tapi ka gede jati sabaraha tahun kira-kira. Wah. Gila prosesna teh. Sabaraha tahun jati abdi gitu. Melah jati ditomo. Baheula pelak jati teh keur zaman Prabowo masih keneh jadi tentara can pangsiun geuning harita aya ke Teluk Agung
Maulid Jati ingat kan itu. Tapi kayaknya Prabowo laksana jadi presiden. Berarti 40 tahun, 15 tahun depan lebih atuh. Kalau saya dipitis. Tapi nunggu berarti lila lama teh. Beres secari tanah gede tak eta kai. Tuluy kuda bino. Dibukbak eta kai. Dijieun parahu di luhur gunung. Tapi kak nenyok itu teh nenyok gitu kalah penyarurakan tak rakyat nanti itu rakyat teh kalah nyarurakan mata tongane bahwa bisa ieu nama si jaga maneh nyieun madrasah kalah mabenyengan tongane ya berarti Nabi Nuh tuh urang nyieun madrasah tong ye jelema teh tongane da ya dijaga Nabi Nuh urang nyieun pasantren tong ye narenyok tongane da ya zaman Nabi Nuh dia mau kemana numpang, ngilu kau orang jijak di akhirat. Goblok siapa itu? Siapa kalau itu ngilu? Hayang dina kawai. Zaman Nabi Nuh. Kita jelemakeun Nabi Nuh berbuat nyieun eta apa? Kanyong surikeun wah bener Nuh teh we idiot. Burung Nuh teh. Manya kumaha ngumugna cenah eta nyieun ieu. Jadi logika dipakai. Ada kumaha umum gak cenah busur kana cai. Nyieun di luhur gunung. Ah bener gelona cenah Nuh. Pada jurakan Nabi Nuh, pada nonton Nabi Nuh. Da usah Nabi Nuh dibimbing ku wahyu. Tajung 80 urang dan anu tuh ye sigap dok nyieun. Beres siap terbang eta naon? Kapal, lain terbang eta ojai. Layar. Siap berlayar. Eta naon kapal cek Allah siap maneh haranyat noh ajak umat maneh haranyat kan 80 urang tuluy maneh mawa sasatuan sajodo mawe ucing 2 anjing 2 sajodo we tinggal laki beurit bawah itu teh di bawah tam sasatuan teh aya di alam dunia manggila 2 sajodo nu saware mah sakurot teuing hayam di bawah mata ngari ge ayeuna itu teh kekolongan monyet ngilu segala itu ngilu sing kaleuh sok cek Nabi ada cek Nabi Nuh sajodo araseup ka dieu ragedeg gue hujan tah tetesan pertama hujan turun di langit teteh cenah tanggal 1 bulan tanggal 10 bulan Muharram sejarah gede Muharram angklung Nabi Nuh teh digeyar ku hujan ieu dunia teh lem terus leban nu iman ngalumpat asup ka jero kapal anu teu iman hare-hare sekalipun anakna cek dina sejarah Al-Qur'an Kan'an tuh cek Nabi Nuh jang ka dieu hayu jeung bapa urang kana kapal cek Kan'an kalahkeun ngajawab wah Pak kana kapal mare kumaha angklung-angklunganana kuring moal rek naik kana gunung pangluhurna cai bukilem tah parahu teh naon kapal Nabi Nuh jadi kabanjiran terus ngangkat si cai ngangkat ya alam dunia pinuh kabeh kunaon ku cai akhirna kumaha si Kan'an anu lompat lain kana parahu kalahkeun ngilu jeung aliran-aliran itu akhirna kumaha karulun ku cai manaon tuh teu iman kana jadi bapak teu ngilu kana jadi bapak kalah mereka doang akhirna kumaha cilaka kana angklung Nabi Nuh teh rek teu hujanna eureun saat ta cairna nyandar nyandar bahasa urang apa? Berlabuhan masalahnya kayak mana itu namanya bahasa urang mana berlabuh mendarat kena lagi pesan gitu mendarat tuh jadi bolang ya Pak tentang kapal Nabi Nuh teh tak terjadi na eta
itu di Gunung Judi tak terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Mau pakainya kan itu 10. Terus jam 11 kan lebihnya. Sehingga 2 ke. Enggak. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.